Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantak horeganan suara teh suara baik makrod mah makrod baik ilmu mah ilmu baik maziah mah maziah baik ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad boro-boro kakarak kiai dikiaikeun ge nyaho benernya henteu Kiai Haji Nurjaya Ustad Haji Jamal Ustad Bajingan Fudoli tambahnya nama dua jeung bajingan itu kakarak Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah cek Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun aing mah teu kudu diinget-inget geus sia inget bae komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi dat ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud ieu teh si horeng meureunanan jang urang sapira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babahari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu maha suci
parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dieu khususna umumna para rekan saantero, para tokoh masyarakat, para santri, wabil khusus pisan keluarga almarhum almaghfurlah. Nudina kasempatan ieu alhamdulillah almarhum almaghfurlah ngundang urang. Tina undangan almarhum tergerak hati urang ku bersihna meureun almarhum almaghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu. Sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang, tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan-gangguanana. Ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu. Karinduan ieulah anu hese dijabarkeun, hese dicaritakeun. Lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah. Tanda meureun sakumaha tadi kebersihan hatena. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim. Anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis. Kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah perintahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskan ku para sahabat
para tabi'in atsbat tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja tanda tangannya na jeung Ki Jamal teu beres Ki Jamal lumayan lah malnya yang sambeli Fortuner pontonereun eta si gara-gara nama jeung Ki Fudoli hancur jai atuh mana warasatul anbiya lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah sugan teh di Madinah teh rek nyantai horenganan perang barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli Ki Nurjaya ya Karim ganti mobilnya sering biasa jadi berjuang kos gitu ya masalah sih Ji biasa bae sih masalah tuh kan atuh barisnya nama karitu sarua para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun urang baheula teh diseret karuhun urang teh dibunuh carita murtil carita hijrah carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia Ki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana sapira mencitan sapi nya naon kitu ge loba anu henteu bener babelianana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya pesantren tetap eksis kiai-kiai na diseret kiai na dibunuh kiai na dicaci dimaki tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka Masya Allah pesantren tetap eksis setelah merdeka leuwih eksis deui bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun nu leuleumpangan ka provinsi naon nu diperjuangkeun nu leuleumpangan ka istana nu diperjuangkeun teh naon nayelah urang masih kene himeng ketika urang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sisa benerna ja merdeka geus bupati jaya gubernur ja jelas presiden ja silih ganti nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon jawab atuh Ji atuh jawab naon nu diperjuangkeun tuh Masya Allah Karim sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon guru kula ayah Banjar
guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar ulah nanya tahun bah lah pokona mah tamat dengan aya nu teu kacoret mah cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa. Kemudian kabelah dia ka Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka gentur ka keresek. Mama keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Syujai hadiahna ka Mama keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan. Nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman. Duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal, jangan mah ojol Fortuner. Lain ojol ngaji. Ngaji mah geus bisa lah cenah. Mending ieu beda. Ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong masyaallah lamun ngobrol teu kaharti. Kula osok nelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti. Tapi lamun ngaji masyaallah capetang mah luar biasa. Be galak gap gelep gep tapi lawan ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang mun ngaji teu kaharti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu basa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi, Ceret, jeung Kiai hiji deui saksa mobil, ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji. Ngaji teh datang ka ditu teh masyaallah luar biasa. Ngaji Bukhari, ngaji naon kitu ngaranna ukudul juman dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal. Eta kan eta Buya mah. Salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah ka Gentur, kula masantren di Picung di Aang Baden. Aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab. Ai sakadar narik-narik kadaria mah meureun urusanana batin. Urusan haram, urusan zahir, pangjelas nyarekan ka kula. Teu terus atuh nya nama kolot kula budak. Teu terus. Akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna. Malam Salasa harita Abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin. Gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-muridna. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker. Atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang ka marah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae cek eta. Ta eta lah ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya. Sebab yang mau wajahna lain wajah kiai cek ya mah wajah kebo. Gitulah guru-guru urang. Kadieulah alhamdulillah sangat piawai
kula sering lalagaan jeung almarhum, sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar, kemudian almarhum atuh jeung abah sangat erat, akrab anu luar biasa, katawaduanana nu pohara, akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae, terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama, hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama, sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih, negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia, kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul. Kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara, sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Hadam lain sebagainya, ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon, sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara, saha anu endek ngabela urang, DPR mana anu endek ngabela, bupati mana anu endek ngabela, gubernur mana anu endek ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ka pamarentah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi orang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya na sakikituna. Di satu meureun mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya da mangke jeung Haji Pendi ka Kenca. Urang mah kakatuhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama, lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah.
anu diciptakan ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakan ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakan ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Suganteng perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku sakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh gitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri cicing, Ayah Banjar cicing, Mama Syatibi cicing, Abuya lain teu paham haju cicing. Di dieu almarhum almaghfurlah haju cicing. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na cicing. Haju ki Nurjaya ge cicing, cicing na mah odop saudara. Lain. Teu jaho janda. Seperti eta jang sekadar skema gambaran. Yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi. Gula hayang nyaho duet kitu tah. Kumaha coba reaksina? Nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun. Cek kula teh lain diduetkeun, adukeun habak. Suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran. Tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina. Geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh. Urang ngadengekeun Kiai Badus Salam, Kiai Rajib jeung nu sejenna. Abet teh betah. Coba ngadenge si eta. Coba aya 5 menit bae. Asana peureup daratang. Daratang mah. Aya nu ngeunaheun ngajina, aya nu ngeunaheun cicingna. Nah isi mah ngeunaheun cicing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lamun urang nyuksur galur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, Masya Allah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang. Nabi eueuh nun teu perang kobe perang, kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah. Di mana diajak perang ge jauh daek nyaon teu. Jeung di mana daek nage atuh pencana ge kan teu bisa. Atuh Ki Janapi ban geus kolot. Aya Ki Jundan nyaho bisa nyaon teu. Nah, ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna. Lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji. Kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji. Jadi begitu balik lain magahan ngaji, nah hikmat. Itu Ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu. Kamat. Setengah-setengah. Tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang atuh merangan agama, merangan jahe gitu terus bae. Santri ge geus pokola puluntang palantingnya geus. Nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, Masya Allah nu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjiryani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun
Masya Allah. Wa taskunuhu bubur riyah, angin keur ngagelebuk. Masya Allah, eta ku suara Kanjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tairu, manuk-manuk halali berngiuhan Kanjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmatna ngadengekeun suara Kanjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhus fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik, simet, ucing, munding, segala sapi, geus ngeriung ngadengekeun suara Kanjeng Nabi Daud. Nikmat luar biasa, indah. Maka Kanjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka sorga ya urang lah, kecuali iya hiji cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kanjeng Nabi ku suara Kanjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara. Masya Allah, nikmat. Pokoknya malam mendengarkan suara Kanjeng Nabi Daud, lapar jadi sebeh, leles jadi gagah. Mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi sabah lapar, dibalik kurang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu mah Jamal. Masya Allah ya Kanjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kanjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kanjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna deui, nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ge manusia, tengah-tengah keistimewaan Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kanjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising berjauh. Kitu kene sato-sato hewan atuh tata dina ngeriung di Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta Masya Allah hewan sing belecir teu daek ngadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut, Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah. Masya Allah pernah nyana jadi imam, ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae. Percis ki Soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Ku ari keur kompetisi di Mekah. Tina suara, makharijul huruf, lagam dan lain sebagainya. Tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih. Ku ari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram. Insyaallah ialah Raja Salman nu ayeuna. Turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah, masih kana digodog ayeuna ge. Aya kekurangan saeutik deui mah. Tetapi geus lulus. Jadi nilainya kudu 90,100. Nah, ieu nilainya 89. Kurang hiji. Nah, hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100, menang 30 bae ge lulus. Tapi menang 3 doang. Teu lulus, kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya. Di luhur kebo tapi.
Ya Allah ya Rabb, aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud, suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat Nabi ku Gusti, diangkat Rasul ku Gusti, kunaon ieu jadi kieu. Bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud, Masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun ku ari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun. Ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah, tahazzun wa tahassur, ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh. Terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui, lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun. Jelema geus teu dangarekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat, ku ari mah geus eueuh nu ngondang. Nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat, ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jeudeuh maca Zabur mah maca bae kula balik heula ceuk. Percis ku saji pede mah maca. Nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah ge indit. Atuh pan parah aja sapanta mah. Biasana mah kan mustame doang nu indit, ieu nu boga imah ge indit. Geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan. Parah. Nah, aya naon nu terjadi? Akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah. Cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Suara ieu keneh, jelemana ieu keneh, zaburna ieu keneh. Dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda. Atarhamu ya Rabb, apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran? Cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi. Nying ceurikan kunaon jeung kunaon. Bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh, tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh. Nanya deui ka Gusti Allah can dijawab. Nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab, "Hei Daud, boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga. Manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam. Setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana. Nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh. Asal ulah maksiat sia ka aing." Cek Gusti Allah, ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga, digodalah ku setan, maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah, turun sia Adam. Keluar sia ti sorga Adam, bawa pamajikan sia, ulah mawa sahlaipun pakaian sorga. Lain milik maneh mahkota-mahkota sorga. Tenden di sorga maneh turun ke hadap sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing. Cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam, tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia. Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak horeganan suara teh suara bae, makrod mah makrod bae, ilmu mah ilmu bae, maziah mah maziah bae. Ketika orang boga salah ka Gusti Allah teu saeutik koreganan boro-boro kakarak ustad, boro-boro kakarak kiai, dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama dua jeung bajingan. Eta kakarak ustad kiai sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena, pasantren sakitu agrengna, tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Langsung Kangjeng Nabi Daud ceurik ka Gusti Allah, cek Gusti Allah, maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu nginget-nginget kada dosa jeung kasalahan anjeun. Aing mah teu kudu diinget-inget, geus sia inget bae. Komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia. Tuh Gusti Allah ge
geus pohara ka Kangjeng Nabi dat ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud. Ieu teh si horeng meureunanan jang urang sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian ku hari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ka Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian meunang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian salat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu enggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun kana kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelempangan ka mamana ge masalah sebab hatena geus teu rubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu nah ieu urang beusi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah tuh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartida urang teh kelas-kelas salapi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salapi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim
lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kita urang lalagaan behelanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan-kekurangan kejanggalan-kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkan syariat di Sabang sampai Merauke salapi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salapi anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh nah ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah nah lamun diperbandingkeun perjuangan-perjuangan jeung kejahatan-kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir ekonomi urang dijajah budaya urang dijajah disnyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi bidang politik bidang hukum bidang budaya urang makan jalan di tempat sementara birokrasi terus kumanehana diopenan ganti presiden ganti menteri ganti presiden nyana makin menjadi-jadi penjajahanana urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya lah sakitu geus urang mah urang bae sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah tur anjeunna ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah jadi cerdas otak urang cerdas dina ilmu cerdas dina ibadah kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh amin ya rabbal alamin guru-guru orang di dia khususnya orang doakan mudah-mudahan diberi tawakal jeung kasabaran tur kekuatan sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua mudah-mudahan orang doakeun pada kararuat deui nah jeung mudah-mudahan nu geus kalaluar ti pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna bisa ngembangkan ilmu-ilmu syariat ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sakitu pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge Kaki Nurjaya atuh Kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alo kula kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah nu ieu mah Ki Wahab sagala si Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu barasa baralengkah deui nya mah kan tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kuari sakali deui urang ulah aya suuzon ulah aya pesimis urang silih rojong silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu. Ibu Del berangkat dagang nu ngabarengan Tamim dari jeung Ki Adei Tamim jeung Adei teh beragama Nasrani tengah perjalanan Ki Budel nu beragama Islam cek sakal membuzel Tiksegal Budel dibaca kurang Cikupa Bedil insyaallah tapi barang tengah perjalanan gering sanggeus gering terasa asana ieu mah lewat cekna
akhirna wasiat kata Mim jeung Ade ngan memeh wasiatnya nulisan heula barang dagangan diselapeun di handapeunana wasiat mun kuring teh aya umur barang dagangan penyampaikan ke keluarga kuring bener bae hos maot sanggeus maot nyana terus ngalaksanakeun dagang balikna dibawa barang ke Madinah geus sakitu dipasrahkeun ka ahlina barang ditingali eueuh 2 barang teh exagal mah eueuh hiji sedengkeun ieu barang nu eueuh teh wadah gede terbuat tina emas ditaretes ku perak aku emas terbuat tina perak ditaretes ku emas jadi aya gitu naon ngaranna hiasan-hiasan tina emas diukir tidak emas bagus mahal hargana eta leungit kulantaran leungit keluarga nyelidik kebenaran salah satu keluarga ke Mekah Madinah Mekah sarua urusan perdagangan Mekah Madinah Syria bageula teh gitu Syam barang datang ke Mekah kapanggih barang tersebut ja ieu barang nu leungit teh ieu barang ditaliti kanu dagangna ieu ti mana ieu barang kula meunang meuli ti saha ti Tamim jeung ti Ade oh bener maaf ceknya ieu barang tersebut boga kula sebagai ahli waris budel kumaha caritana dibejakeun bahwa bapak kaula dagang ka Syam kemudian tengah perjalanan maot dititipkeun barang tersebut ka Tamim jeung Ade nyana beragama Nasrani kemudian sisana dipasrahkeun ka kami sebagai keluarga ternyata begitu dicek barang-barang tersebut dina tulisanana ieu lengkap kabeh nu eueuh hiji ieu nyatana barang teh ai kuda manang meuli ti Tamim jeung Ade pulang ke Madinah dibawa barang tersebut untuk tanda bukti laporkan ke Kangjeng Nabi ya Rasulullah di awal ku kaula geus dicaritakeun ke Kangjeng geus dilaporkeun ka Kangjeng tapi lantaran Kangjeng teh teu aya tanda bukti maka Kangjeng kan henteu terlalu positif menanganina wayana sakitu ieu barang tersebut aya di Mekah kula mantas di Mekah ta ieu barangna sedangkan begitu kukula ditanya cenah eta penjualna menang meuli ti Tamim dari jeung ti Adai nah iyalah kukula dibawa ka dia untuk tanda bukti kula lapor ka Kangjeng untuk segera ditangani seadil-adilna sebab tanda jual beli bapak kula teu aya ieu hargana luar biasa mahalna panggil ku Kangjeng Nabi Tamim dipanggil Adai ternyata nyana ngaku bahwa barang tersebut kula geus meuli ieu teh meunang meuli ditanya ku Kangjeng Nabi lamun meuli ieu mun kuari mah kwetansiuna baheula mah saha saksina kami berdua wani sumpah eta teh tadi sumpah nyana teh padahal bohong dah kulantaran diteliti ku Kangjeng Nabi bahwa sumpahna Tamim jeung Ade tersebut kurang kuat dibandingkeun jeung pendakwaan daripada pihak keluarga. Keluarga mendakwa bahwa barang tersebut tetap adalah milik kami sebagai ahli waris. Adapun sumpahna 2 orang manusia tadi, saya sebagai keluarga siap untuk bersumpah bahwa barang tersebut adalah tetap milik keluarga kami. Jadi berarti nu sumpah 2 anti heula bahwa barang tersebut menang meuli
Ieu ge sumpah bahwa Abah can meuli sebab tanda-tanda jual beli can aya. Itu kene harga-hargana can aya. Maka barang tersebut diketemukan di Mekah untuk tanda bukti dibawa, tak ieu kami sebagai keluarga siap. Kumaha bae cak Kangjeng Nabi, kami siap untuk melakukan lantaran jelas ieu adalah barang kami sebagai keluarga. Kangjeng Nabi mah teu babari lantaran ruhna terbuat bara badanna terbuat tina nur nunggu wahyu Kangjeng Nabi. Telila turun malaikat Jibril mawa ayat fa in usira ala annahum mastahaqqa isma فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Turun malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi. Nu mantak nu paling istimewa mamaca Quran mah teu kudu loba-loba, saayat 2 ayat 10 ayat samakro dibacana kira-kira jam 2:30 atau jam 3 bari ditadabur. Qiraatul Quran ma'at tadabbur, ieu ngaleuleskeun kana hati. Tadabbur teh bari dipikir, caritakeun asbab nuzulna teh kos kieu, ieu teh maksudna eta, terus nyaritakeun sorga urang bunga, nyaritakeun neraka urang sedih, nyaritakeun kredit aing ge eukeur gitu bae. Ta eta teh mantep mun maca Quran seperti kitu. Masyaallah. Dek tadabbur kumaha aja teh kaharti. Dek mikiran kumaha macana ge balelol. Mantak urang nungges karolot ngarasa balelol maca jeung teu paham, anak urang ulah diakurkeun jeung bapana. Pasantrenkeun sia supaya bisa ngahartikeun Al-Qur'an ku ngeunaheun Al-Qur'an. Ulah disangka Qur'an sudah tidak layak lagi, Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi, tangkorak sia. Soekeun ku urang sungut perewek sia. Goblok sia ngomong sangeunahna bae. Segala tidak relevan, segala naon maca teu becus taun teu becus. Sekarang macana yang relevan mah Injil, goblok sia. Injil mah tinggalin zaman. Sia hirup sok hayang modern, ai sia nyekelan tinggalin zaman. Injil macana kitab baheula eta mah. Tanpa orang mendiskreditkan, tetapi ulah dipake hukumna sebab Injil mah kitab samawi kene nu asli. Ngan geus diganti hukumna ku Al-Qur'anul Karim. Tinggalin zaman disebut tinggalin zaman embung. Injil sa pangeranna Isa. Isa mah lain pangeran Nabi. Pangeran. Manya pangeran dilahirkeun, ai memeh Isa ya pangeran. Oh nya. Ai memeh Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Allah. Nama lain Allah, Allah. Isa mah begitu maot disalib. Nah, di dieu kami kabehan rempugan bahwa urang pangerankeun yu Isa sebabnya bisa ngahudangkeun nu maot. Ayo Gus, rame sanggeus pae kakarak diakukeun pangeran, menya pangeran pae. Jeung menya pangeran aya kuburanana, jeung manya pangeran teh mun carita aya kakarak lahir belah dieu, ai memehnyana. Atuh beloon teh. Weh cenah lain kitu pengertianana. Kumaha? Eta mah pangeran nyurup ka Kangjeng Nabi Isa. Tadi pangeran make nyurup. Sakumaha jinirjan. Pangeran teh nyurup sakada teh. Jadi dibentukeun Isa. Da eta teh pangeran geus eta teh firman Allah disebutna. Mantak disebutna Tritunggal, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tilu dihijikeun jadi 3 in 1. Sampo tama.
tinggalin zaman otak geus Quran sing hade asupkeun ka sanubari urang pelakeun di jero dada tutupkeun ulah kenakeun robah deui iman ka Allah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bejakeun ka anak urang sing hade sia antara negara urang mah kuari teh dikendalikeun ke Yahudi jeung teuing teh nu ngendalikeunna Yahudi jeung pemerintah tapi sia mah sing hade ka anak awas ya si aya anu nyieun kelenteng we saya anu nyieun gereja hiji sia pangeran teh Allah mantep bah ai Allah sih di mana aing ge can nyaho ngan Allah bae pangeran haji sia ka ditu ulah nanya ka abah ai abah eta bukana abah mah emang tiba heulana Allah bae Allah teh di mana tah amun aing tanya Allah di mana aing ge teh nyaho atuh abah teh kunaon mantak cak abah ge ngaji sia ka ditu henteu abah eta nu jelas mah pangeran di mana oh ai pangeran mah teh di mana-mana tapi aya arti mah teh di mana-mana aya dalilna aya hulu sia ye pan hulu kula mah aya gara-gara aya hulu abah heeh tada kos kitu ngaji tauhid masih hade gas sakabana teh abah ge teh ngaji dengan syukur datang ka wujud kidamba qaum mukhalafah lil hawadits qiyamu binasi wa daniyat qudrat ilmu hayat samu basar kalam dah terus kitu kudu kudiran muridan dah sia mah kudu rada leuwih masantren sia masantren supaya wauh ka Allah abehnya sia lamun nyaho ka Allah tegep ibadah sia jeung engke tegep bersyariat sia geus ulah nurutan abah yo ya abah emang kumaha abah teu kaburu baheulana jadi hansip hansip seumur hirup apa mah jitu urang teh nyaho ka Allah nu disalahkeun sajan urang ke ku Gusti Allah sia teh dibere umur ku aing kunaon atuh teu nyahokeun aing pan aing teh hayang dikanyahokeun Gusti Allah sia tegepan sia rek babarali ka aing mantak ieu uyuhan ieu darek ngaji ku ari geus ieu teh lain urang ieu teh anu ngaji teh digerakkeun ku Allah nu mantak digerakkeun ku Allah haju kahujanan eta teh deuk disalametkeun ku Allah janun teh disalametkeun mah atuh mabur ku ari teh ka puncak ku ari teh ka Bali ku ari teh ka Karangbolong ka Singapura tah ieu mah deuk disalametkeun nu mantak ngaji ge ku ari pada nama lain deuk disalametkeun teu garablak duit lain teu hayang mobil teu boga motor teu boga tuh nah eta kos kitu masyaallah tah geuna nyahoon ka Allah abeh tegep abeh anak urang sangkilang aya gereja iya tuh gereja-gereja urang-urang andai kata teu bisa dibendung mah jadi tanda tangani ku bupati jeung ku gubernur mangga teh teuing tapi nyana urang-urang si anak sing hade abah manggis kolot ngaji sia masantren salamatkeun diri sia besi abah engkeuy-engkeuyan ka sorga jeung kiai abah ja kiai abah mah lain kiai Golkar mah ka sorgana ngan rekreasi heula di jahanam sakedeung sih tapi sia mah salametkeun nya sing hade akidah sia titipkeun ka anak khawatir jasa ka hareup zaman urang kamari ieu apa aya ngadenge tahun baruan teu aya henteu aya makin ka ditu ieu tahun hareup beuki parah baheula apakah daya pernah urang teu nyaetakeun Natal teu aya tah mah orang-orang kota Kristen doang apanya orang ka tahun baru teu aya urang tapi kuari nu paling sedih kurang mah lain urusan tahun baruna mun kudu dikanyahokeun mah dibejakeun mah ye nu careurik indungna datang ka imah ceurik kunaon ceurikna leungit anak kiai cenah libikang tala lagi ikang umur sabaraha tahun bi 18 waduh keur wujudna rangu teh budak leungit geus saminggu datang deui ceurik deui sekitar ieu lah sekitar ieu nu emak jeung bapana teh nyahona naon anakna mah nu gaul teh Masya Allah nu geus saminggu nu geus 5 poe nu geus 3 poe leungit lain leungit bi engke ge datang deui pugu leungit di HP ge cenah teu nyambung lain leungit bi keur happy New Year
keluar beta. Nah, engke bagi baby, bila mana anak bibi datang, pariksa naon na? Pariksa coba ge, utuh apa? Serinya na. Emang kumaha kitu ieu lalakonna? Bibi mah atuh hirupna zaman Siti Nur. Kuari mah zaman Siti Hardianti, Alek bibi dicek na ieu na kula mah sedih. Sekitar Cikupa, Belaraja, Sepatan, Pasar Kemis, Gelam, Gembor, Tangerang, Carerik, Indungna jeung bapana ka imah leungit anak lain leungit liburan bi panyana macana sapira pabrik sarua bae. Tah ieu pangaruh Yahudi, pangaruh Nasrani. Ieu tahun sakieu, tahun hareup beuki parah. Tahun hareup beuki parah, anak sing hade anak nu meujeunna leutik keneh eta geus terlanjur, geus moal beres bae kajian kumaha. Aya nu datang deui ka imah cerik, encan bisa ditanya limaan awewe kabeh, saurang nu encan bisa opatan can bisa ditanya nu saurang mah geus awewe umur 17, 18 sampai 20. Ieu kunaon ieu taja cenah mararabok bikang awewe mabok nu opat masih ngagoler keneh ngabudah keneh ku ari sumut. Masya Allah, ulah diharap tahun harap bakal beki reda mula. Ieu mah salametkeun anak urang we. Kula mah ingis jasa ieu neuleuh ka hareupna masya Allah luar biasa. Mana aya baheula anu hiburan, mana aya di kampung urang. Kampung Pasar Kemis, Patan, terus ka ditu siku Pasarang moal aya baheula anu tahun baruan. Jengket petasan mualai tapi seetik pengaruh Yahudi luar biasa. Kaharupna wallahu alam. Teh ieu mah salametkeun cikula ge anak wayahna di lembur urang aya pondok pesantren besimbungeun kanu jauh kadinya titipkeun keun nyahueun ka Allah bahaya jasa kahareup. Bahaya jasa kahareupna. Di lembur masing-masing wae besi aya pondok pesantren titipkeun kadinya keunakeun ngaji. Ieu mah kahareupna. Baheula mah bobogohan teh kapan aya 15-an deuk nganjang 20-an deuk nganjang teh aju nganjang ge di bale bae nyana-nyana nu nganjang sapira awewena ge bari nganyam tudung. Tapi kan aman mana ge di tengah di dinya tuh aman baheula mah. Ya Allah ya Rabbi kabelah dieu nante kitu mah ngan dianter keneh kabelah dieu mah geus mung dianter kabelah dieu geus main HP terus geus ka dituna ka hareupna wallahu alam. Geus lain beuki bagus ieu mah ngan sakadar amankeun keluarga urang sing hade anak ti leuleutik keneh lempeng-lempeng ti leuleutik keneh. Bila perlu jiwiran bila perlu ku urang rada galakan anak masya Allah kahareupna lamun geus cara di Jakarta di Bandung hancurna luar biasa pangheulana hancur mah lain Jakarta Bandung heula hancur mabok hancur zina Bandung. Kemudian nomor kedua Jakarta kuari merabah ka Yogyakarta geus hancur baheula mah urang Tangerang Jawa Barat ditipkeun anak kuliah di Yogyakarta aman disebut lagi kota pelajar. Orang Lampung, orang mana-mana ke Bandung, ke Yogyakarta. Kuari di Yogyakarta ge sarua bae. Perkumpulan mahasiswa mabok jeung zina jeung judi. Engge sese kuari mah. Da ieu calon-calon pemimpin teh nu koskara itu kahareupna. Eta mah urusan gerakna mah hakikatna mah ti Allah. Anak urang sedih amat mun anclub ka dinya. Tak amankeun nu bisa diamankeun ti leuleutik keneh ieu mah lain bantrak-bantrakeun dan kahareupna. Wa in usira ala annahum Cikengjing cik Gusti Allah wahai Muhammad sampaikeun fa in usira maka lamun dikanyahokeun didengokeun dibuktikeun terbukti sabada sumpahna manehanana
disumpah dua saksi nu tadi teh anu nyanggakeun harta ka ahli waris ala annahu mastahaqqa isman terbukti horenganna teh ngahakana dosa salah horengan terbukti barang buktina di Mekah aya lama yujibuhu min hiyanatin yana migawean hiyanat au kibin atawa bohong pisyahadah model Tamim jeung Ade bian wujida indahuma masalan matuhima bihi aya nu dicurigakeun pengakuan dirina bahwa dirina ibta'ahu mali minal maiti mait awasalahuma bihi atawa mait wasiat ka manehanana tapi eta adalah dicurigakeun kos kitu teh artinya teu kuat dasar-dasar hukumna lantaran diketemukan tanda bukti ku pihak keluarga bahwa barang tersebut teh can dijual ku mait atawa aya namangan disumputkeun dijual atawa diwasiatkeun jang manehanana ieu bukti-bukti hukum tersebut teu kuat walaupun sumpah lantaran ayat tanda bukti anu leuwih kuat bandingkeun kekuatan nangke nu mantagfa'a akharan yakumani maqamahuma cakang yang Nabi dua orang ti keluarga coba berdiri coba siap untuk supaya memberikan keterangan kemudian siap sumpah apa hente minal ladzina istahaqqa alaihim ti jelema anu nyana ngahak al wasiyata wa hum al warasatu yakni ahli waris al aulayan nu leuwih deukeut dua urang nu leuwih deukeut mun aya anakna mun eueuh dulurna mayit saha di antarana fayuqsimani billah sumpah duanana tampil hudud cek anjing Nabi saha nu siap sumpah tampil didinya dua manusia anu dulurna ahli waris nu sangat kuat luar biasa bahkan anu menemukan barang tersebut di Mekah nomor kahiji ialah itu orang tersebut bernama Amrun. Nomor kedua anu siap dulurna hiji deui nangtung sanggeus nangtung menghadap Kangjeng Rasul ditanya ku Kangjeng Rasul pengajuan Anda berdua mendakwa bahwa dua saksi tersebut anu kebenaran di luar agama Islam ku anjeun dianggap lemah saksi tersebut apakah anjeun boga kekuatan muhun Gusti Rasul mana kekuatan anak abdi ka Mekah mawa ieu barang kumaha barang tersebut galigutna ditanya ku abdi ti penjualna ternyata penjualna mengaku bahwa manehanana meuli ti Tamim jeung ti Ade. Kumaha lamun dihadirkeun Tamim jeung Adena, maneh siap sumpah? Siap. Panggil Tamim jeung Adena. Begitu dipanggil, Tamim, Ade. Ya. Anda kemarin telah bersumpah bahwa Anda tersebut membeli barang tersebut dari mayit yakni Budel. Betul? Betul. Tapi ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah dan orang yang menjual barang tersebut pengakuannya membeli dari Anda. Sementara kemarin Anda itu mengaku bahwa Anda ini adalah termasuk salah satu orang yang membeli. Tanda pembeliannya mana? Abdi lamun ditanyakeun tanda pembelian mata aya ya Rasulullah. Naon atuh jadi kekuatan? Kan abdi siap sumpah. Sumpah ku abdi geus dilaksanakeun. Nah, sumpah tersebut
diterima, tetapi data dulu otentik dari pihak keluarga nyana menemukan satu tulisan-tulisan data-data barang tersebut ayah. Kaget nyana, emang ayah tulisan anak ayah. Coba dibukakan ku Kanjeng Rasul, barang tersebut jumlahnya sekian 1, 2, 3 dan ini adalah barang yang satu ini hilang. Ye, tamang geus diwasiatkeun kali ngaco berarti. Tadi meuli, kuari diwasiatkeun. Berarti teu kuat ya. Sumpah. Nah, ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah. Oh, di Mekah. Cek tami, mana barangna? Dikeluarkeun ku Kanjeng. Iyo. Tarunggul bae duanana. Ji, bisa kapan kayak gitu ya? Aduh. Siri toelnya na Tamim jeung Ade, anyawan urang. Tapi tetep bae orang berkuat bae tetep bae. Isi urang. Iya dong. Cek Kanjeng Nabi, wahai pihak keluarga. Coba di samping data-data otentik geus aya, data lengkap geus aya. Ditanya pihak itu penjualan, ada data penjualan teu aya, hanya sekedar saksi doang. Nyana nyaksikeun bahwa nyana adalah diwasiatan. Nah, mana siap apa henteu saksi? Siap. So, la syahadatuna haqqu min syahadatihima. Demi Allah, demi Rasul Allah, saksi kaula nyaksikeun bahwa ieu barang tersebut teh milik mayit nu kuari geus jadi milik keluarga. Jelas-jelasan teu dijual jeung teu diwasiatkeun lantaran aya data-data lengkap. Taya kami siap sumpah demi Allah, demi Rasulullah, barang tersebut adalah milik keluarga. Kami menghelak lamun nyana sampaikan kaberani sumpah, kami terpercaya dengan sumpahna lantaran data ieu adalah ceras aya di kami. Satu data, kedua kami siap sumpah. Dibandingkan ku Kangjeng Nabi antara kedua belah pihak, itu lu sumpah doang eueuh data pembelian, sedangkan ieu nya daek sumpahnya aya data-data otentik. Berarti dipertimbangkan ku Kangjeng Nabi leuwih kuat daripada keluarga. Maka diputus ku Kangjeng Nabi, kedudukanana ieu barang teh tetep milik keluarga, jeung anjeun kudu mayar ganti terhadap keluarga. Diputus ku Kangjeng Nabi. Namun di zaman gua Imam Al-Hajj selesai bae lantaran pintu dapur muka. Pending heula naik banding, pintu dapur can ditutup. Bisa asup ke pintu dapur, ulah waga asup mawana sabaraha heula. Ternyata mawana leutik ulah waga, pending heula. Aduh tawar di pintu dapur. Sabaraha. Hukum teh aku harima aduh tawar. Daek sakitu menang maneh, teu daek eleh. Tah eta teh di Lampung mah kos kitu. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Barang ditanya orenganan di Lampung asilna orang Tangerang. Aduh, orang diselidik-selidik orang Cikupa. Ya Allah. Gusti Allah. Urang mah ulah hese-hese perjalanan persidangan WH jeung Atut. Suara nu jelas adalah menang WH. Kemudian kesalahan-kesalahan Atut lebih daripada 20 bakai mencapai 30. Ieu mah keur carita kenyataan hukum nu aya di urang. Perjuangkeunlah di bawah naungan para ulama kimuh tadi nu diharepna. Ulama nu lain ngadoakeun, sanajan ku ulama geus pesimis, asana moal beres. Naon sababna lantaran ieu Mahfud MD teh bisa diandalkeun apa henteu. Hiji-hijina masyarakat jeung bangsa Indonesia sedang memperhatikan seseorang yang bernama Mahfud MD. Sebab ketegasanna, kelantanganana, mengbulak balik hukum teh bisa dipercaya.
harapan besar bangsa Indonesia, bukan sekedar Banten tapi bangsa Indonesia. Mendambakan kehadiran Mahfud supaya sosok Mahfud eta jadi RI 1 di Indonesia dengan ketegasan anu luar biasa. Sedangkan nyana dicalonkan ku partai Yeni mewakili NU nyana teh. Iyalah harapan bangsa Indonesia. Suara Jawa Timur, suara Jawa Tengah, suara Jawa Barat, suara Banten, suara luar, Padang dan lain sebagainya. Mahfud calon kuat untuk jadi RI 1 di Indonesia. Lantaran ketegasan anak jeung keindahan nyana memutuskan hukum. WH Etut. 1 masih hebat, 2 setengah hebat, 3 tidak hebat, 4 modal. Jadi lain permasalahan Jawa Barat, lain permasalahan Banten, tapi permasalahan anak bangsa Indonesia tidak punya harapan. Bangsa Indonesia nasional. Jadi Banten anu keur boga masalah, tapi mata bangsa Indonesia dari sekian juta ratus juta keur memperhatikan Mahfud MD. Lamun di dia tegas, nyana bakal diangkat ku rakyat untuk menjadi nomor 1 di Indonesia. Begitu tek nilai Jawa Timur geus langsung nyen slogan akan dijual berapakah pud hukum di Jawa Timur. Di Semarang gambar Mahfud MD, luhurna Mahfud kahandapna burete, leungeunna dikieukeun. Emang kiai ka ditu? Ulah ngomong kiai ka ditu. Dengekeun ku Celestia. Leungeunna dikieukeun, tek di belakangnya aya tulisan di dieu, jual sajalah pud hukum. Dek di Ahmad Yani, lapangan Bandara Ahmad Yani Semarang, gambar Mahfud gede di dinya. Di dieuna aya tulisanana, jual berapa hukum pod encan di luar kota. Kunaon eta nu mantak ditulis seperti eta Jawa Timur, Jawa Tengah, lantaran harapan bangsa nyana teh. Seluruh mahasiswa melihat Mahfud kita calonkan, ketika meleset, harapan tidak ada pelecehan anu aya. Tidak akan dilecehkan seorang Mahfud kalau dia tegas menghukumi dengan sejujur-jujurnya. Tapi ternyata apa sih kesalahan? Sabaraha sih kesalahan? Tapi apa pernah diungkit ku Mahfud di meja di Mahkamah Agung? Teu pernah. Dikamanakeun sosok Mahfud. Berarti geus eueuh hiji-hiji acan di Indonesia. Maka harapan, tinggal harapan. Eta hiji-hijina tah anu akan mewakili NU yang akan dipakai oleh partainya Yeni. Sebab kabeh PKB Muhaimin mandul, geus teu bisa ngomong cau. Partaina Demokrat geus kanyahoan kesalahanana diawali ti senturi dan lain sebagainya. Demokrat tinggal Demokrat. Ieu keur carita masyarakat. Golkar dengan Abu Rijalna deuleu lepindo berapa ribu manusia anu menangis, bahkan beberapa kiai anu menangis. Kami mah asal dibuatkan pondok pesantren bae jeung majelis taklimna, apa peduli? Tidak ada kepedulian sama sekali. Nu kitu bakal dijadikan presiden? Dideuleu deui di P3 nyana mangan ngagendutan kopeah doang jeung beuteung. Kemudian atuh kuari di PDI. Aduh geus eueuh harapan geus teu kudu dicaritakeun. Hiji-hijina masyarakat melihat Mahfud tapi dikendalikeun. Ieu teh politik teu karasa ku Mahfud macak presiden sia bakal nu ngalawan aing atawa calon-calon anu buatan aing. Berat sia teh. Panggil digeslekeun ku presiden teu karasa mun nyata tegas kamari harapan bangsa aya. Adapun kalah dan menang eta mah masalah, tapi jang dirina ieu teu karasa
presiden jago jasa lantaran suara presiden teh nyahoeun Mahfud teh orang kuat wah ieu lamun tanding jeung sahabae asal Mahfud anu menang suara mahasiswa suara masyarakat kiai Mahfud Pud mana Pud aja presiden kumaha ye carana teu karasa urusan naon Banten kecil tapi sekup nasional nu kudu dideuleu kecil kalah menang oh masalah leutik tapi justru ti soledad tina masalah leutik kuari jati dirina geus eueuhan ngalamun nyana di mah waduh aing apud ye waduh untuk nasional geus bisa tarung masyarakat tahu Haju di Surabaya dijieun pelecehan, di Semarang dijieun pelecehan, di Kudus dijieun pelecehan, di Bandung dijieun pelecehan. Tetet nyahueun masyarakat mah sekedar sakitu padahal mah lain. Presiden khawatir ieu naik lantaran aing dek naik deui atau boga calon deui. Ieu keur carita perpolitikan jago jasa presiden urang teh ngagesleukeun jelema dengan hal anu kecil. Mungkin duit mah menang, tapi kapan jang dirina untuk membawa bangsa geus eueuh harapan. Mantep cek ulama tungguan kulang ke boga calon presiden. Kuru. Letih. Tukang ngangon kebo. Ngaji ka mana ngaji? Ieu carita dah, berarti geus eueuh harapan. Hiji tadi eta bae lamun kamari tegas kesalahanana dibokrehkeun bahasa mana tah dijelaskeun teh kemudian diputus bukan sekedar menang urusan menang kalah teh mah leutik teh urusanana teh mah urusanna leutik tapi untuk dirina naik ke panggung RI 1 dengan mudah. Tah kos kitu perjalanan politik di Indonesia main geus-geuslan mantak politik mah kos kitu teu karasa. Kemudian we hakuari eleh, satu sisi kalah, satu sisi menang. Ngan moal dibejakeun ku kula. Perjalanan teh kos kitu politik mah. Satu sisi di mata masyarakat nyana adalah kalah, menang atut, tapi satu sisi nyana menang. Ngan menangna di mana? We rahasia dong. Jak kemenangan atut di hatena merindingnya nage moal dibejakeun ku kula. Nah secara politik aya adonan-adonan tersendiri naon dia tadi geus dicaritakeun Golkar bersemi kembali bahaya ya itu politik di Indonesia tuh nek ngageuslekeun jelema teh emang kumaha gitu Masya Allah babarieun jasa ku ari kaduhung Mahfud kamari gawe di pasar Kemis Apud numantak kukula can ditarima ge endek datang ka Cilongok nanti dulu sebab naon can dicek kekuatanana ye kuat apa henteu lamun nya geus kuat kamari pintu terbuka untuk datangnya kan endek datang lantaran nya endek siap tapi kuari geus tutup 12 kuncina ge harapan tinggal memulai dari cerita perjalanan politik di Indonesia jahat politik teh kos gitu di satu sisi masyarakat mengharapkan satu sisi dibunuh tah pembunuhan teh ieu keur carita salah satu nyaritakeun pembunuhan karakter pembunuhan gitu karir dan pembunuhan nah model kos gitu diuntungkan oleh uang tapi karirnya mandek didinya. Berapa orang yang begitu di zaman Soeharto, berapa orang di zaman SBY nu kos kitu. Teu karasa. WH mah diuntungkeun. Sangat untung lamun jelema nyaho ke perjalanan politik, WH tetep jempolna lain hiji 4 jempol. Ngan moal dibejakeun, kewe kanyahoana nengke tenang. Kumaha sih Kiai? Engke. Kecuali dirinya mere sapi ka dieu. Entak cek lagi ya 2 gubernurna, 1 gubernur pilihan rakyat, kedua pilihan MK. Baheula geus dicaritakeun kan. Nah, entak kuari sadajan jadi gubernur ge angan we tetep anu bodoh kiai. Kiai anu katut. Bodona teh membantu bodoh ka hulu-huluna teh mah. Emang kumaha gitu? Di saat seperti eta
langsung Kiai didanaan ku Golkar titah langsung datang ke KPK untuk KPK non garang-garangna lain hiji deui saya teh ngarang-ngarang acan sarua jeung aing deui lah Eta teh datang berduyun-duyun supaya segera atut lantik eta kiai di modalan supaya atut segera lantik eta kiai teu nyahoeun perjalanan politik rusak eta mah kiai delekeun setahun 2 tahun eueuh naonan eta mah kiai bangpak karunya maksudna karunya jasa lamun nu ngadukung WH mantep eleh teu jadi masalah. Lawan sababna di tukangeunana emang boga rencana nu luar biasa nu mentak dibunuh WH na padahal Demokrat presiden Demokrat tapi sanggupnya ngabunuh anakna sorangan pan sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak tapi ieu mah pan maung lain naon lain ngadahar anak batak pikir ada apa di balik itu anaknya nyana Demokrat WH Demokrat tapi tetap ku presiden dikalahkan ini yang harus ada apa di dalamnya politik bakos gitu atuh mentak bari ngisi ngalamun bahaya naon ieu anak ngadahar bapak ngadahar anak eueuh ti ditu na sagalak-galak na mau ing ngaji ka mana sih sagalak-galak na tilok ngadahar anak tapi anak sorangan dilegleg keke aya naon leungit tilu poe WHO pertemuan di mana mau dibejakeun ku kula aya naon dan aya naon oh hitung-hitungan kalkulasina waduh bahaya luar biasa mentak menang nya nama ngan moal dibejakeun rusak di jerona lamun bapak geus bisa ngahalangan anak berarti tidak akan memajukan partainya yang dimajukan sosok-sosok manusia di mana saja ada geus teu etis deui. Nah iyalah kadituna panjang caritana dari masalah cuma sekedar Banten tapi secara nasional Lampung memperhatikan Banten, Medan memperhatikan Banten, masalah nu leutik padahal mah Jawa Tengah memperhatikan Banten, Jawa Timur memperhatikan Banten, sangat diperhatikan bahkan luar negeri memperhatikan. Masalah nu kecil tetapi diperhatikan oleh internasional. Banten lain lalagaan. Masya Allah naon sababna mahfudna anu aya di hati-hati masyarakat hancurkan cek Amerika tuh jadi panjang panjang tuh ceritana nah guys datang kadinya emang aing nu kudu jadi presiden sebenarnya ngan teu boga ijazah aing teh Ustaz eta ngomong lembur keneh eta mancan ngomong atuh encan ngomong intelek nencan supaya ke hati kurang ketos be teman tuh. Di mana tuh di mana horengan keur nyaritakeun saksi dunungan syahadatuna aku ngaji kahujanan maki la syahadatuna ahaqqu min syahadati ma yakin sumpah kaula leuwih hak tibatan sumpahna dua sosok manusia wa matadaina jeung kami henteu zalim teu ngaliwat tina aturan haknyaan inna idzal lamina zalimin kami idzan dina nalika ngaliwat batas atung ke termasuk kana minaz zalimin yakin kagolongkeun jelema anu zalim paralun aya disebutkeun kagolongkeun jelema zalima embung teh teuing mentak diputus ku Kangjeng Nabi sekian data anu asup ka Kangjeng Nabi dari pihak dua sosok manusia anu sumpah awal jeung sosok manusia dari pihak keluarga dijelaskan rincian-rincian anak untuk mana yang lebih kuat ternyata kuatan kene keluarga nu mantak nu dimenangkan pihak keluarga tinggal urang nyaritakeun dongengna nu aya di Bukhari wallahu a'lam bishawab